bahasana teh lamun bahasa Arab mah koelulah kaelulah. Urang mah teu biasa nya da urang mah keur gawe wayah kitu mah padahal eta teh sae. Da ayeuna lamun buburuh ngorek memeh lawan sare atuh dicarekan. Kita ngorek kalah sare sae cenah. Anger kalah dipaseaeun manggawe eta mah kumaha saena nya. Ngan di dieu anjuranana sae bobo memeh lohor. Ngan pas lohor ugah ulah sare memeh lohor udang memeh magrib. Taya mah cocok dilakukan bulan puasa, tapi kudu tara ka kebon nya. Bulan puasa sare wa zuhra sholli jamaatan ma'a sunnatin. Uga memeh lohor teh kacai wudu atawa mandi teras salat lohor berjamaah saya namanya. Di urang mah kan hampir teu aya lohor berjamaah teh nya. Aya meureun di bumina aya meureun aya ulah suudon. Aya sok di Barumina sareng caro gena. Da teu katingali. Lamun di sawah kabeh kakara urang nyebut teu aya. Ari teu katingali kabeh mah aya di Barumina atawa di saung sawah berjamaah jeung carogena. Ma'a sunnatin salate salat lohor teras salat sunat. Sabada kitu kumaha summastagil bil khairi teras katungkul ku kahadean tadarus maca Quran maca kitab lamun bisa maca kitab mimma qad khala eta teh sae pisan kana badan sae pisan kana ilmu kana kapinteran anjuranana sapertoskeun kitu. Bahkan di dieu mah dikudukeun sareti beurang teh naon teh lah aya sababaraha faidah di antarana lamun sare beurang peutingna babari nyaring. Tapi kadang orang makan peuting mah geus nyaring tapi ka WC mah teu purun beurang. Rajin ka WC kiih wungkul balik we deui nya. Ku sare beurang teh peuting bisa hudang. Jam naon kitu hudang peuting teh? Seueur nya nu sok tahajud nu sok tadarus nusok masak di peuting keneh berarti masak. Nu kadua ngareureuhkeun awak istirahat memeh lohor gede pisan manfaatna awak reureuh. Kan ari ngareureuhkeun awak teh henteu sagawaya. Urang mare tas lohor we ngareureuhkeunana bedanya reureuh awak memeh lohor jeung reureuh awak tas lohor eta teh jauh beda kana kasehatan teh. Mantak lamun kolot baheula di sawah teh aduh geus rek lohor eureun ta eta teh eureun-eureun eta teh sajabarek salat teh gede pisan manfaatna pikeun kasehatan. Ari urang mah kagoknya. Kagok gawe jam 1 padahal mah ku kituna teh awak lambat laun ruksak. Teu karasa harita mah apal-apal ujug-ujug rada bongkok itu nyeri-nyeri teuing cangkeng teh. Apal-apal ngadareg deui tuur teh apal-apal loba sing sireumeun suku teh da eta teu diatur kalawan aturanana urang mah sadaekna. Nu katilu sare beurang teh ngabersihkeun hate pikeun migawe pagawean ti beurang. Ku sare teh kan istirahat teh sajaba istirahat awak, istirahat biwir meureun urang mah nya da salagi nyaring mah urang mah hayang we ngobrol teh nya repeso teh di dieu nya ke pas bubar geura.
Ari tegar sorangan mah istirahat eta teh da capeun bibir diusik-usik wae teh bedul sababaraha hiji naon nu kabeton ieu saraf kusare teh reureuh biwir reureuh awak reureuh pikiran reureuh naon henteu jantung mah teu reureuh paeh teu reureuh jantung mah ya tah di mana-mana direureurkeun nalika payah, nalika capek, maka efekna bakal jag-jag. Tangtuna oge lamun kudu ngarora keneh mah can karasanya, rek sare, rek gadang ti peuting karasana teh kumaha jag-jag we kudu 30 tahun kahanap mah atawa 35 tahun kahanap mah. Ngan 30 genep tahun ka ditu 40, 50, 60 eta teh sok karasa pisan. Kadang mamun peuting teh hese diusikeun teh awak teh sanajan isuk-isukna kuat ka kebon. Tah eta teh kurang istirahat teh ya. Kurang istirahat titik. Simpulkeun heula. Tos ya, bisi teu asup loba-loba teuing mah. Tadi dahareun teh kudu anu kumaha? Halal, ulah anu haram, oge ulah anu subhat. Nu kadua dahar teh alus loba alus saeutik, efekna bakal nyihatkeun kana awak. Dalam dahar loba awak bakal rusak, ibadah bakal teu turun, hawana teh mawa kana tunduhnya. Awak teh berat dipake ibadah teh, maka loba dahar teh kudu dijauhan. Maksud loba dahar teh loba nu diasupkeun nya. Urang mah dahar mah saeutik sahuap ngan resep jajan. Eta ge apur daharnya jajan oge. Terakhir memeh lohor alus lamun dipake sare. Budangna iraha? Geus deukeut kana waktu lohor. Eta teh mantap nyehatkeun kana awak, bakal ngajag-jagkeun kana awak. Ti peuting sok babari hudang atawa nyaring gugah waktu zuhur teras diangge sholat. Aya pertarosan satu acan bubar. Aya waktu 10 menit deui. Daya tos atuh ada daya. Mudah-mudahan naon nu parantos dibigikeun sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat kangge urang sadayana, oge janten kifarat kana sanes kanten kalebatan urang sadayana. Nu leresna ti Gusti Allah, nu lepatna mah murni kalebatan disyukuri. Sakitu anu tiasa kadugikeun hapunten tina sadaya kakirangan oge kalebatanana. Ditutup doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban